seni suara pagelaran wayang Purwa kali gamelan saking tumaritis dua duma gamelan tumaritis dua sasapuhe mama dalang ujang muhtar desu tarnya aduh je bocah-bocah tumaritis dua ayo pada bebarengan bagian saiki kula wong Sunda belajaning seni Jawa lagune kejalina lamat-lamat suarane gamelan tumaritis dua alon-alon kerangina bagina lo masalah jak kedinginan boten kantun pamirige saking tumaritis dua mama empi kali mama warta mama uya mama edi mama saking karau sepuhan kula dewe Bapak Abbas Adhar kali Bapak Deden KS Bapak Uja saking RMG Rektor nuwun agung pangapura nuwun cemar pangampura aduh je Bapak Abbas Adhar pilih wonten kelepatan dikit pasti nyarap pinanggi dilalah kirisane ala dasar wis lagi kudune aduh je Mama Juli ngalor ngidul ngetan mulon urip mau timbang ada di lelakon je Mama ada urip mau timbang ada di lelakon duma urip ning dunya kaya selendang sumampiru pamane arep sambat-sambat ning sapa arep jaluk tulung ning sapa aduh jawang subah mana mene mono dalane urip ning dunya nyandang lelakon aduh jawang Karawang jawang Bekasi anak paribasa gedong anak koncena hari wong mati aduh jawang Cikarang hari wong mati tanah sawurunga neraka bareng lewati bae neraka bareng lewati rumah
wayang wayangan paring dalang kandian ting wayang nalika di papangkungan lajeng Dharma Kesuma oge kairing sadaya prakadang Pandawa anu samirah nyaksian nakula sreng sadewa oge Arjuna Raden Bima sami ngiringkeun Prabu Dharma Kesuma sangkan aya dina kaula lajeng ye Dharma Kesuma ngangkir Lurah Semar Kudapawana Allah iya Lurah Semar Kudapawana panakawan Satyas lajeng sumbar ti kaanggangan jan cing-cing kitu ka Akang Ilaing kadar ieu heula nantong darek keuting ka Palagan Yuda bising kapetelan ku pelor mitutur galur kapungkur dina jama pawayangan uli kanti para wali rekaan para pujangga luyu payus musulaya lambang lampah nama nusa wayang teh berlambang biru ngukur talah jak mangusa cara rengkat jeung polahna direka jadi wiwaka ejes tamble jeung adatna jalma alim jalma dolim lampah sabar jeung sarakat make ciri sangkana pasti rengkat paripola kenanya tak moal pahili jeung oh iya bagia suping ting wah ih hujan lah kumaha
Giningan aing yang harapan perang teh tangtos we kana perang. Kamana akang ilaing gitu cing ulah dara geuting ka medan perang beusi kapetelan ku pelor deh. Ya. Ai dewek mah lamun yang harapan mah perang kieu teh ya ketir dewek mah. Eta dan kitu agak lah. Kunaon gitu? Cing. Coba we Gus laing bae pikirkeun dengan perang mah perang. Jawitan pertama tapi kain teh ngan can beak perang teh. Bebek ha. Ampun ting. Nyakeun wae da ieu mah terus terang wae nu penting nama urang mah asal ti pihak urang teh aya dina kaunggulan. Keselamatan. Nu penting mah salamet lahir, selamat batin, selamat urang sadayana. Gitu. Udah sabari jeung kumaha-kumaha ge da tetep dewek mah bingung. Hate mah nya. Hate mah hariwang. Pan yang sorangan yang harapan perang wae teh segala rupa ge dan narekel we naraek dawa turun-turunna deuleu. Heeh. Ajuh aing ampun teh. Ih, jang nu kitu mah ulah sok dicaritakeun. Nu penting urang mah asal kabeuli. Asal aya we keur meulina. Nah, rek mana kabeuli di mana, Pak lah? Boro-boro meuli kitu pan baju ge kuring mah hideung deui. Nya. Komo kuring mah lamun rek nurutkeun aral mah ye kopeah ge geus belel. Dah, urang mah komo kolor ge morosot bae. Oh, tanggung jawab itu. Urang mah dah dengan ge perang jeung aman mah. Si gelo ti kitu na wungkul geuning. Heeh. Duh. Nya ni kabina-bina. Lainkeun kadari heula nang kadari sirek naon. Naon si manggil-manggil. Tadi. Aduh. Kunaon teh? Gelo we. Indung suhu katincak. Lain ai sugan dewek teh teh kunaon suku teh. Coba eta king kadir si lain ieu dina perang teh deuleu ulah deukeut teuing beusi kapetelan pelor. Ai pelor teh naon sih Pak? Pelor geuning lalonyod. Ulah waranian teuing we. Nya lalonyod geuning teh. Wah, nu lonyod batu eta miso.